Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman nami Sofyan Fadilah di kelas 10 IPS 2. Entok emas. Kacaritakeun aya saurang petani anu kacida malaratna cicing di hiji saung gubuk anu geus reyot. Mang Julin patani ngaranna teh. Hirup sapopoena ngan dibaturan ku sakadang entok. Hiji-hijina Mang Julin kacida nyaeunana ka eta sakadang entok teh bubuhan manehna mah teu boga dulur baraya. Malih garwa mah hiji poe manehna init ka sawah isuk-isuk pisan manehna geus init kabeneran dititah ku juragan lurah pikeun ngabinihan sawahna. Hari digawena mah kapake pisan ku juragan lurah teh kusabab Mang Julin segut pisan kana gawe nanaon oge. Ari entokna dikencakeun di buruan gubuk teh. Tara aya hariwangan isuk-isuk teh Mang Julin kahudangkeun ku kingkilaban nu manehna tuluy cahaya gugurilapan teh disampekeun. Manehna teu nyangka yen cahaya nu kacidas serabna teh tina kandang entok. Sing horeng teh entokna endog emas. Hiji poe Mang Julin rasa sape mun kudu unggal poe ngadatangkeun kandang entok pikeun mawa entok emas pira hiji teh. Ari geus dibeleh entok teh teu kaciri emas-emasna acan, malahan entok teh paeh. Mang Julin teu bisa ngabebenah hartana, manehna jadi miskin deui kusabab unggal poe hartana beak dipake kabutuhan sapopoena.